Lu yang bangsi
itu marat iya marai tilas tapah waas itu marat iya marai tilas tapah waas kemau beri beri kemau bodas dobaradas kemau beri beri kemau bodas matang waas itu marat iya marat tilas tapah waas itu marat iya marat tilas tapah waas Ayah,
Kembang tolak kemang tanjung, kembang kemang seger, kembang sabar gendong doman. Muntah muntah guyang aku, mugi gusti geningan dayungan. Ragi-ragi sama, ragi sabar di banjar. Beremaskan dua nama. Pemugiku tinggal ganjar nyalamatkan sadayana. Itu sangat nongkrong mundi di gendelan sebutan itu jahat gini deui si hore batur surah.
ada acara rombongan nuntas ke mancanegara. Baberaos pilih ayah sambutan akan api diantara. Wawakil gula warga masyarakat api sesepuh di ieu lembur. Ujung sumangga waktu sirang tempatnya rombongan ngantos di luhur padium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sholatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa la tuqatihi wa la ta'mutuna illa wa antum muslimun. Pamirsa sahibul maqasid pun anak pejam cahya nasaimit anu dimuliakeun momo Allah, kalian anu kusim kuring juga hormat sesepuh pun bapak Cece anu alhamdulillah ajeuna masih kena dikersakeun sehat, anu kusim kuring juga hormat kalian anu dimuliakeun momo Allah. Praih pangampir minangka pupuh di lembur tinggabitan ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, para mukarum dimuliakan mu Allah kaya anu kusim kuring dihormat. Rombongan seni kalarsan di seni benjang hingga buana pajajaran anu dipimpin ku pun anak Asen sena manggung di ayeuna singkir panggung kapayuna. Kue rasa kitu semua orang sadayana orang sami merdih karena belas asih Gusti Muntang karena kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji kali syukur orang panjatkeun ka anjeunna anu parantos sayang jiwa ayam sehat pikiran sekali itu sholawat liwah salam mungguh nabi akhir zamana masing tetap permes kamanjana tuduhi ka urang sadayana mudah-mudahan sing digolongkeun janten umat anjeunna kalan sing tak dipratanku barokah ngadugi ka yaumil kiamah. Ibu, bapak sadayana anu samengah bawa yaksa jeung ieu sempat simkuring ngawakilan pun anak bujang cahayana sekeluarga tadi parantos di basihan alas boh bilih aya sapatah dua patah mobil khusus di lu gadumak sadapit ti sahibul maqasid nyasim kuring ge dia ngawakilan pun anak pening ti payun ngaturkeun rebu nuhun laksek ti kabingahan kapal wargi sadayana anu tos ngiri bela sultan tapi ngadorong kana ieu acara dina acara syukuran ieu boh tanagina boh hartana sagala rupi itu sinarang ieuna tingawitan dugi ka dinten ayeuna pamugia kasaean aranjeunna sing janten amal kana ibadah anu sae dipayunan Allah Subhanahu wa taala
dan pamudahan anak anjeunna sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dina kasarayangan ieu kana ieu cara syukuran pun anak nyata syukuran hitaman syukuran nya di akhirat. Nah, enak pakai paripos dibayar janjiana sakumaha kasangman anjeunna teh janjian anjeunna lebet kana paripos warek mahlikan dari mahiyat kana badan sesuai dengan rahayuna cas mancas pada Jawa tentang ini hiburan pangurang sadaya hiburan teh ulah harek diributkeun margi geus ribuhun pangurang sadayana kapayunkeun kapun kana nu kasuhun sakali deui ngaturkeun nuhun karombongan ngahibur di dieu sing langsung seueur pangun kau kapayun. Berbiar segitu, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula warga besar anu dipihormat. Mugi-mugi nu mulih pinangi asih, nu mulang ngeunang panyaang ati nu kalangkung ku LBP sing kenging rahmat rawuh pitu. Mitra rawuhlah saketika bingahan. Urang sami bae menekung kanu Maha Agung mamrih beradih kasih Gusti. Pada naon rupi nikmat anu paratos dilungsurkeun sadinten. Laguna lagu mohon, lagu sajarah, lagu kemerdekaan, doana pangruap-pangruap. Hariringna ngais pangarti, rumpa kabahasana ngandung siloka sasmita buareun zaman ayeuna. Mohon nu kalangkung dina mangsa perjuangan 45 mudah-mudahan jumna ka alam suwung dipapagna ku haleuan diiringna ku hari runayan kalimahna sing nyapuan semitna sapakaranan wabil khusus hak pula warga besar sadaya. Mugia seni sing jadi pamatri ati budaya sing janten ubar karasa marwi martabat hiji bangsa diukur tina hiji budaya. Baweraos upayana lamun budaya parantos rusak nagaranya tina terus awet-awet. Duh.
noda jambon noda jambon hampura noda di mana upaya di jari
jenang ngaturkeun ya wedebasa wedebama dede pisan paja What the
Pajajaran Jangan bakar hapuskan isi padamu dengan api cinta yang kau ciptakan dalam hayalmu. Nanti terbuai seperti sesama obat diterima sama tadi kecewa melanda hidupmu. Seperti gombong hatiku padamu, seperti salju yang ku ucapkan, terima sapamu hatimu.
Thank